sabelah sia dewa nah modal sia di pihak ke sia karena baik kumaha bapana dulu ngamuk bapana tuh dedeh teuing kakang Resi Nurada Allah bawa ka dieu eta jabang tutuk wayahna gemuskeun ka kawasan dari muka pake citakan gerok gemleng sadaya gerok anu 4.444 para dewata diwasang robaya wolu robaya manten robaya bantuan lahirna batina gunukeun sakabeh barang-barang teas besi persani emas inten gagara wajah timah jeung sajabana asuhkeun tiupkeun katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan anu dipiangkeun anu dicapeng ku para dewata hege mangga cita batu kalian mudah-mudahan kalau ada kelaporan heula ka alang-alang kumiti supaya ditahan rohna kalian kaula deuk ngutus kiamat dipati pikeun nyitak ieu jabang tutuka digolotokeun dina kawah canda ti kapinoda mah jabang tutuka karena yang kaulah bakal ngilu telem ka kawasan di muka sadaya peraturan tahan 4.444 bantuan lahir jeung batin tayungan Raden Jabang Tutuka anu dicitak digebruskeun kana kawasan dari muka sadayana menekung kanu kagungan Mujabrata kanu kawasan kalayan dicampuranku barang-barang anu tararias kaya-kaya ning besi persani emas gagal timah kawan wajah sareng-sareng sajabina disarengan ku katimulan kagagahan kesaktian lan kamandragunaan margi para dewa ingis ku ancaman Bima kagede-gede kamati tatu sakedik bakal nyentingnakan dehade Bima di sawarga Lurah Semar Kudapawana disarangan kusang nalenda Betara Kresna Raden Pati Arjuna nyaksel mikalayan Semar Sapara Putra ngiring audina doa ngagungkeun jenengan dina kalimah thayyibah anu pas boten antawis sami
Raden Jabang tutukan dijahit tina kawasan dari mukaku Batara Yamadipati disarahkeun ka yang Jagatna Adipati Kakang Resi Nurada Allah gerak bawa bejakeun ka Yamadipati urang kurak hareupeun kula teu kapina damel hei Yamadipati ulah bawa ka dieu di kapina damel anu keneh ieu nyalakeun ieu
ketika bingahan ia mati pati nyanggakeun ieu hasil gondongan citakan cabang tutukan pika segede kitu jika dewasa sagede kitu nyanggakeun ieu teh teu acanaya rohan paduka karek bunga bentuk ieu jabang tutuka dicampuran ku barang-barang teas besi persani emas inten wajah gagala timah jeung sajaban lecak tilu eta doa candrum gendong roda baso 10 syukur bagja kumayangan mangga lapis anu kadua dihaturkeun ka balaturan taka anu 4.444 akan panji nurada kumaha bantuan doa lapis kadua sadaya panuhun urang ngagero sangkan akrab deui istilahna trismanjing warangka urang bupae deui sir budi cipta rasa nu hirup jeung kahirupanna cingan cik deui gulung galang ngajadi hiji nu hiji moal pahil nu dua moal pasea baliah nuroniah oge kamilah kurahmat pitulung oge karidoan anu ngerasakeun anu kagungan bumi langit sawarga naraka oge pageusi sadayana menekung kanu kagungan mujabrata kanu kawasan kalayan nyebatkeun asmana nu kagungan sifat welas kalayan masih dalam gaib nulas di alam nyata masih di alam gaib nulas di alam nyata sirbu dicipta rasa kurung galang ngajadi hiji hirup nu hirup jeung kahirupan antawis kamilah
kanu kagungan diseranganku bersih namana merdeka murah asina Gusti murah asina Gusti nawiskeun makhluk daya sareng upaya anu pasti daya upaya ukersana nu kagungan anu disarenganku kalimat thayyibah ngagungkeun jenengan asmana nu kagungan disarenganku bersimana DP anak asuh bariul baroya kalayan barosa anu pasti negrakeun puji kodim ala kodim puji hadis ala hadis puji hadis ala kodim amas melaksana sakudana ing batara setelah sing kikir satedah kinggrina silmu dicipta rasa akrok antawis hirup nu hirup kahirupan kamilah baliah nuroniah ngan ciklir krisman jing orang yang berbangunan setelah sing kikir setelah kingkurina Raden Jabang Tutuka persis gitu eta sorabah bana dipicen sasieun persis bisa naria bemo butuh dalam Jabang Tutuka senyanggakeun sebahung arsana maya muhunyu maulung kasanga semak hidup kedua lengan kencakah terusin perpulung hati dicang-cang sapucuking remah pundeh mastaka boten kakantun yang kasanggakeun nuhun Superboy nuhun boten kapenggerak jangan naon deh waduh eta ieu budak karek umur 3 tahun sadengah aduh geus sagede kieu persis Jabang Tutuka wallah ayeuna anjeun
sanajan umur karek 3 tahun setengah tapi manjing istilahna jika dewasa tapi nundang geus ganti wujud tiap-tiap ganti wujud kula dek merengaran ngaganti ngaran hidup hadiah hanya akameumeuh kaulas kaasih ti diri kula di malam yang dek merengaran kahidup bakat tengku bunga saha ngaran angin diganti ku Raden Gatot Kaca saha Gatot Kaca Gatot Kaca Gatot Kaca nampi nuhun mau tinggalin dia yang gedek merengaran Purabaya Batur ya kaula ge sarua kaula Betara Bayu saking Panglawu kaula dek merengaran Bayu Putu Bayu Putu Bayu Putu kaula ge Bahtara Indra Krincing Wesi Badaluman Batur Surya Pinga ya Bima Putra Batur ya kaula di perengaran Kancing Jaya Kancing Cetek sembadak gitu dulu gordek persis dewek gitu bisa petar gelap semua belum jawara jaga penipu hidup Rincikusi Badaluman Batur ya Kancing Jaya Surya Pinga Batur Bima Putra ya Bayu Putra ya Kaca ya hidup ulah kagok borontok kapalang belang gerasing haripan deui tuluikeun perjuangan anjeun sangkan menang anugerah teu kapalang ti diri kula gerasing haripan sinaga persona dina waktu ayeuna ulih dan serika mudah-mudahan baik Allah tiasa mungkulan dia haraman beral kebatkeun perjuangan awak maneh teu bukan jago dewek ya anak dewek euy lah tingalikeun ngajoanan lah luar biasa cabang tutuka ayeuna geus dewasa Kakang Semar abdi kula salah wae sia masalah wae ya sawieur kita bigombor atau ongkor je jadi gua atuh nyir jiga nawaniun ka salira aja naon dari mana sih? Bawa dugun nah, yang bejeger anyar ya lah. Raden Surya Pinga, menir, Surya Kanta. Badalungan ya, Badalohor. Berengaran bae Badalohor. Krincing Wesi, wah. Ya keroncongan. Bima Putra, wah ini mah bunga Putra, Ceprot Minantu, Ceprot Ngebeng, Berengaran jadi dewek tuh, pojok si Ceprot, ya dewek dek merengaran,
di Barengaran ku dewek warung tumaritis sebelah dewa makanya ngasongkeun bebenyi segala rupa dari sugan yang mau nyolok manon aduh nyolok mata yang dikabitu sabelah panon aing pokoknya aing panon gede merukana karacimar meremurun genjos deh bina-bina teuing sia ya ku pageuh-pageuh teuing ketuas-tuas teuing pantos selama nangkep ieu dewa geura pasrahkeun Osopraba euy buru-buru datang mirah sangat demam sewu pakulengan dewa anyar jigana yang buram gerem gitu saha maneh dewa naon sia kaula lain dewa kaula lain dewa tapi kaulah bangsa manusia biasa. Geus ngonang anyar deui wae. Geus nyabon deui jelema anyar ieu. Di Karawang. Saha ngaran bae? Ngaran kaulah Jabang Tutuka. Maka jeung Jabang Tutuka segala rupa akuanan dulu sia pan sidik Jabang Tutuka mah bebenyit keneh tama geus paeh deh wae dicatrok huluna wae utang pati bayar pati utang wirang bayar wirang kaulah Jabang Tutuka anu dicatrok sirah ku anjeun bieu umur kaulah karek jam-jaman dikebruskeun dicetak dina kawasan drag di muka. Ngalamun sia ada woror ngawadul sia loba cerita sia utang pati bayar pati utang wirang bayar wirang paehan wae sok atuh dah sok sanajan aing manon hiji tapi aing moal mundur ku sasiku moal ngejet ku satunya beas sok dek jago mana dek jago mana jelas teuing ngago nyerenggil
bener jago di mana ieu rada nama kawakna rada teu hidup Purabaya hidup Mahaprabu Naga Persona dipun jamah Raden Gatotkaca dibanting Raden Gatotkaca parantos nganci katimulan kagahan kasaktian di paraturantakan 4.444 bejar sapisan mastakana dijejak ngaboronyon sapisan tak ditoket Purabaya hidup, Purabaya. Alhamdulillah kamu kena happy kamu telah bayar hutang hidup cing dalam hadiah yang muda hidup kancing hidup disaur ku ulun maha salira kancing cetet supados marah meluncur hidup Raden Gatotkaca hidup gening gitu perjuangan hiji generasi muda anu berjuang melaan Bali besar ngajadi mudah-mudahan barokahna cing lumungsurkeun kaungan maksud sakulawarga mulus rahayu berkah selamat sakali merdeka tetap merdeka sakali selamat tetap selamat kalayan mudah-mudahan cing karuat tina karutanananya cing karuat jasmani rohanina cing karuat anu kawengku kana basa-basa kasaya mudah-mudahan atuh murang kali sepitan cing janten insan anu saleh sinebaran sari-sari tutup lawang sigataka